A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah abdi ngawitan modal riwayat panutan waktos Nabi bade muli di dunia ka rahmatullah. Rahmat salam ka panutan anu asih anu heman ka umatna anu iman jenengan Nabi ti payun. Nabi Muhammad panutan janten utusan pangeran didamel pangkat habiban nadom riwayat panutan waktos Nabi bade ngantunkeun geura mangga darangukeun mugi wa bihi nasta'in ya Rasulullah panutan. Waktos Nabi bade muli di dunia ka rahmatullah kawitna teu damang payah sumping panyawatna subuh. Sahabat pada narangis Abu Bakar Umar Utsman nangis nalang sajeng melas melis tangtuna bakal tunggelis. Ali sareng Hasan Husein nangisna nalang sapisan getirna lang saprihatin ku eyang bade dikantun. Sofiyah jeung Maimunah Aisyah sareng Fatimah pada narangis tegeunah ningali rama tos ripuh. Lajeng Kangjeng Nabi muli ti masjid semu ngeureuyeun ditungtun ku Maimunah margi panyawa tos payah. Gusti Allah miwarangan ku Jibril direncangan ka alam dunia tumurun ka Kangjeng Nabi nepangan. Angkat sapada harita malakal maut rencangna dipiwarang nyabut nyawa ku Gusti Allah nu mulia. Malaikat dua makbul sumping ka bumi na Rasul lajeng ngaos uluk salam dijawab ku salam ta'dim. Ya Rasulullah mustika alaikum salam wa taqwa ijli hadza fil baiti saderek abdi. Gusti Rasul nyaur deui ka malak Jibril nu murni bari naros saha eta nu dicanda ku andika. Ya malakal maut utusan Allah nu mulia. Nah harek naon maksudna ku kaula teu kasangka. Nah maksud erek nyaba atawa rek nyabut nyawa malakal maut haturan
sejangalayad panutan sareng kaula teh seja utusan Allah nu mulia dipiwarang nyabut nyawa ka anjeun Nabi nu mulia malaikat nu dua nyaur ka Nabi nu mulia ieu haturan ayatna ana fi mayyitin summa linnakum yaumal qiyamah tatasimuna minallah ti Gusti Allah nu mulia dingaos ku Rasul nyata Gusti Rasul teras nangis matakna langsa jeung waas saparantos ngaos anak kuning yen bakal maut ku malaikat ditaros nah geuning Gusti nangis Gusti ulah melas melis daparantos titis tulis Gusti Rasul ngawaleran ka malaikat sauran